bibi bade beberes eta canak sadayana kulan ku bibi diberesan bade dibersihan kulan dipel ku bibi aya naon eta bibi meuni sapertos sebinga hanyaka geus kolot naon wake jeung hanyaka geus kolot segala aing keur parawan heeh aing keur parawan dek diolo eta budak di bawah sare eta ku kasepna ku kasepna geuning beh dieu kapanggih eta teh putra teh terusing madu trahing kusumah titising andana wiri trahing dewa kamanusan trah menak ti amarta eta teh putra Gusti Arjuna nu kasohor kasep teh kasep teh paingan putrana ge atuh meni mencenges budak teh kasep irung mancung pipi kentit eta ningali lambeun dah nya hayang ora deui aya kitu teh anu kono kasep geus bakas sorang atuh ke bibi mah heeh aya nama era nya aheun pisan teh ka bibi teh marukana eta teh nya si Panji Cep Panji laras alhamdulillah Gusti digawe di dieu ayeuna mah jadi senang aing teh aduh katinggal ayeuna mah kuran di pertapan bari lumayan kitu saeutik gedena urang teh heueuh kumaha gaul jelema mah nya bari ngarap ilmu menang ilmu di dieu heueuh ngarap ilmu ayeuna malakat salat aing teh nya ayeuna mah benten rarai ge nepi ka bersih marukana teh nya awak jadi sehat kieu nya ge montok sehat nepi ka bodas menit teu caludi maut nyere ka puhu hirup teh alus katungtungnakeun alus kakolotnakeun nya rezeki teh alus kakolotnakeun bener ayeuna mah make jeung kabeuli mio aing heeh mio aya kamajuan angkat nama boga HP ayeuna mah bisa BBM-an bisa SMS-an jeung babaturan heeh ya jeung tatangga jeung babaturan nya aing ngaran-ngaran boga HP mah teu susah hubungan urang teh teu kali mencet we ceuk daraso teh mah boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung tapi apel teu bingung cukup halauna telepon manis lah dai bibi mah di Pulau Jawa manehna di Cangkring di Pulau Sumatera Cangkring teh mana Pulau Jawa tah kitu ayi nya bibi bener baheula mah ingat aing keur umur 8 tahun nah kumaha bibi inung lapur bapa teu aya da eta keur dikandung 6 bulan teh geus ditinggalkeun maot kudu jadi bapa oh kitu kulan katabrak kereta api bari jeung subuh ya udah tuh teu pira dagang kangkung agak ganggu ka sahabat ngeureunnan ngalamun teu nyahop kereta api nyurungkuy oh tekan cenah gitu oge wartosna ai gubrag lahir ka dunya umur 5 tahun inung anu maot ngantunkeun nya jadi yatim piatu dipacok orai hejo lantaran pondok umur tuh nya rupa-rupa teuing kumaha kulawarga aing mah meuni maot teh tragis kitu meuni pika sedihkeun maot teh heeh anu matak ayeuna lamun urang sadar mah barang hakan sing apik bener mah heeh tong borong make jeung rezeki anu haram rezeki halal oge samemeh dibikeun ka anak jeung pamajikan teh kudu dijakatan heula we 2,5%. Oh, 2,5% tetep bibi. Heeh. Lamun teu dijakatan heula ku urang heuh ku salaki gitu. Pan ari jalu qawamuna ala nisa'i jadi lalaki teh pamingpin ti eta awewe.
jadi samemeh dibikin ka pamajikan teh rezeki teh jakatan heula 2,5% abeh bersih ka ituna ameh mulus menyambi lamun teu dibikin secara tidak langsung pamajikan anak teh diracun di baruang benar tak eta apik teh binya heeh ieu mah kadang-kadang menang korupsi ge dibikeun geuning karena inget kana zakat bikeun karena pamajikan nya masih ulah lalawora aji maraban anak pamajikan teh dipercaya ku Allah sumuhun yen maraban anak pamajikan teh kudu rezeki anu halal anu mulus banglus gemleng salamet ieu kan bener heeh cenah eta geuning loba jelema anu tara zakat tapi bala leunghar nah da diogo ku pangeran mah asa bisa we neanganana diwowoynya man bener ngancing inget ilmiahna urang boga balong macing balong teh saat laukna kokocopokan nya sayan we cul we tanpa make kokocoran deui kalebakna dijabah caina mah loba ngan bedah lauk kencar jabal cai dijabah dunya na mah ngaloba ngan barokah teu aya barokah ilangnya bener dasararea ge karizkian atuh papinter-pinter ngaladunya mah teu pilih kasih nya teh bener Allah mah urang boga balong nu dipelakeun lauk emas jeung mujair kudu boga balong teh wur ku pelet lauk emas nyatu mujair nyatu malah nu panggedena nyatu mah ora kadut ka keuyeub-keuyeub jeung keuyeub malah ora kadut mah tong boro make jeung parab laukna ge dihakan nu panggedena mah nu nguseup nu maok nya tapi engke di mana geus dibedahkeun kumaha geus dibedahkeun ieu mah lauk emas pisahkeun deui ta ieu mujair bagikeun ka tetangga ta ieu mah ora kadut ta ieu mah keuyeub wayahna dipek-prek bener nya itu rumatak cing hati-hati kudu apik teh takwa teh eta ye jadi kada takwa teh sabab dina takwa teh aya wau waro teh waroi teh apik sumuhun eta jadi jalmi teh kudu apik sekolot baheula macana geuningan ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh tuh lumayan bibi bisa dakwahnya ai digawe di pesantren mah di dieu santeun we unga dinten atuh ulah sare keur tunuh teh aya tingalikeun nu tunuh dan nu tunuh mah jang jidug jang jigaledug bener mah di mana we sarena teh jauh puher we usahakeun memeh sare teh pasrahkeun heula ieu awak salabarkeun heula boh dunya nak boh diri urang teh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhannya yi sumuhun teu ngaboga-boga telepat bibi eta la haula teh teh realisasi tina la haula teh eta seren sumeren salabarkeun heula kentenan geuningan aya jampena memeh sare teh bisi diparengkeun urang maot keur sare bikeun da nu anjeunna nya cenah eta urang dahar keur lapar tingali nu lapar da janji kedewak si banyo ge tara wah mau tuwur tawar mah ka batur tara coba lawak ke geuningan jadi samemeh dahar teh atuh kokocok heula leungeun teh cing bersih da kaituna mah bisi muntaber bisa aya kokotor baksil-baksil dina leungeun bisa aya bakteri nu kan pan meureun memeh salat oge pan kudu abdas heula heuh kan bener ai ngaran-ngaran abdas teh ngubah beungeut sargana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan leres eta kulen nyayi sumuhun bibi jeung memeh dihuapkeun teh nah ieu rezeki teh geus di jakatan atawa asan mun poho pek astagfirullahaladzim gewat bikeun ka hakna leres eta apik jelema takwa mah dina sagala rupi ge apik kitu teh bibi mah rumasa hirup teh bedegong baheula rada bader keur ngora mah da inung lapur bapa teh aya umur 8 tahun teh aing teh jauh nu ngadidik teh nu ngadidik
hayang boga duit teh aing cicing di pasar mamawa kaleng mawa kaleng turu beli mun teh mawana teh bari nyanyi pengamen jalanan tadi haur gelis teh oh ai balik ka itu ka buah dua lempang ai palebah kebon jati kapoekan aing aya nu mawa ku lalaki ka kebon jati harita teh diperkosa umur 8 tahun teh amoing si eta baru kana mata ai panggih jeung kebon jati teh gebeg ingat trauma ingat baheula beureun heeh umur 15 tahun kulimaan sapoting teh amoing nepi ka kitu eta malah umur 20 tahun kan dia menjadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak da eta we aya nu merkosa 3 poe nepi ka jangar teh kana hulu eta teh tina katumanan heeh nepi ka aing teh hayang boga duit teh daftar digawe ka Malaysia ka itu heeh jadi TKW ka Singapura oh sayang boga duit teh nepi ka digawe di Saudi Arabia di Jeddah oh di ditu nya di kacamatan Haur Geulis aya bangsa urang di ditu teh Pasep Tatang oh aya penak jeung Pasep Tatang Nur Rahayu laras urang Haur Geulis dek diheureyan diajak kawin ku bibi Isin ku ibu Iis nyanya atuh ibu Iis melenjang aya aing mah depek jeung moal bogoheun we meureun di heeh bogoh kana babang tah kitu nya Ayi sumuhun bagja pisan Pasep Tatang Nur Rahayu kali ibu Iis Nuraini laras kula nyepitan putrana nya bari cacarekan cenah baring supagi si Aden di sepitan teh palai dipangnangapkeun ku wayang golek dalangna Abah Asep gitu ayeuna parantos laksana ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon ulah cing jadi tunggu sirungan teh anu baris mangpaat dunya rawa akhirat amin nyayi lar panadaran ieu teh kecing kalabat kana nadrulillah nadar karena Allah amin nyayi laras parantos dilaksanakeun parantos Cep Eka Hajar Nur Isya Rahayu sumuhun parantos Bret Kasep didoakeun ku bibi cing jadi jalmi anu guna pikeun kepentingan negara bangsa katut hirupna jajag ancek dina agamana amin cinekna ieu murang kali teh jadi jalmi anu soleh amin rabbal alamin atuh Pasep Tatang janten kapten kapal di dituna sumuhun kapten kapal nya mudah-mudahan cing agung gajihna di ditu teh nya amin ulah bari pinuh ku barokah di dieuna atuh cenah cing gampang ibadahna di ditunya oge pon kitu deui kabeh digampangkeun dina sagala rupina amin tah kitu nya Ayi sumuhun di bibi saparakan nuhun pisan laras tiasa ditepangkeun ayeuna sareng bibi saparakan sareng urang Haur Geulis kadenan Dahlia aya serat ya naon bibi oh ieu teh pagelaran wayang golek teh disiarkeun oh disiarna teh apa uruna teh bebeja heula teh mayarnya teh wawartos nya teh apa anu nyiarkeun rencepan maok teh kadeh ulah kitu kudu wawartos heula heeh di radio 85,8 Prima FM sumuhun oh radiona Haur Geulis Indramayu meureun teh nya radio daerah biasa didangukeun ku 7 kabupaten lar itu geuning nya Hai rugina mah rugi aing ngalakon ieu mah bisa dipake deui da geus ngarangeun jangkauanana sakitu luas di shooting dinya di shooting tah kitu Ayi wilujeng ngadangukeun dina radiona sewang-sewang ieu siaran ti Haur Geulis nya ti Haur Geulis nya bumina Pak Asep Tatang di bumina Pak Asep Tatang hayang bibi mah umroh deh ka itunya aduh bibi sae
tah kitu Aji Sumuhun. doa ti bibi mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui sareng bibi saparakan nya Aji. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bibi atuh mangga sing salaman.